Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji sinaran syukur hayu urang sanggakeun ka Allah nu Maha Ghafur anu manatos maparinan sagala rupi nikmat. Salawat sinaran salam mugia salamina dicurah limpahkeun ka junjungan urang sadaya yakni Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahilap oge ka kulawarina, sahabat, tabiin sareng tabiatna anu mudah-mudahan nepi ka urang sadaya salaku umat nabina. Dina kesempatan ieu simkuring bade mendarkeun naha jalma kedah iman ka hari kiamat. Hadirin anu dimuliakeun ku Gusti Allah, upami urang ninggal kana surat atanapi ayat-ayat Al-Qur'an kiamat teh peristiwa anu maha dahsyat. Hayu bayangkeun ku urang salarea upami gunung kabeh halalin siga amat anai anu dihambur-hamburkeun. Bayangkeun kumaha leuwasna ninggal eta kajadian. Kusim kuring dipikir-pikir mah tanda-tanda poe kiamat teh tos aya. Zaman ayeuna geus loba pisan kiamat leutik ti mimiti, loba banjir, loba longsor jeung sajabana. Hadirin, hayu urang tobat, hayu urang rajin sholat, ameh urang jadi jalma anu iman, jalma anu bisa salamat dina poe kiamat. Kahoyong mah moal ngalaman dina kaayaan kiamat eta. Tanda-tanda urang geus deukeut kana kiamat ti mimiti geus aya jalma edan deui. Ongko seueur awewe anu ditiung tapi susuna ka mana mendi. Seueur awewe anu nyarios lalaki oge, lalaki nu nyarios awewe beuki dieu zaman beuki edan komo lamun teu iman kana parentah Islam. Jelema geus jauh tina ajaran Allah. Jelema geus poho kana ajaran Allah. Ayeuna loba jelema nu geus maksiat. Ku anehna jelema ayeuna maksiat teh loba make media. Kawas jelema anu sok ponsek, jelema anu sok video call sek, manehna ngagunakeun media, ngagunakeun teknologi geus teu ecreug. Kumargi kitu simkuring papadon urang mah kudu taat ka ajaran Allah, ameh dijauhkeun tina sagede sagala marabahaya jeung dijauhkeun tina dosa anu gede atanapi anu leutik oge. Mung sakitu bae anu kusim kuring tiasa dipikahatur hapunten tina sagala kasalahan kakirangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.